apal nya kakandungan teh hese katingali geuning ece baheula mah ya Allah pas bade ngalahirkeun teh zaman ku inung berang ya Allah nya nikat ka koceak dengek ece nya geuning ece ngajajak kana naon ece baheula mah batu paranti imah geuning nya terus kasur dibuleutkeun geuning ece ditukang diteuneun ganyal ku kasur sukun nincak kana batu tatapakan hamam malah abdi teh aya nu can kaharti ajengannya lamun budak geus lahir teh ece nya duka geus sabaraha poe deket ku inung burang diteuneun dina palupuh atau budak digujrag ku batu gujrag ini disikat tincak disikat teungeul moal meh teh sawan bangke cenah nya ulah sia eta Mang Latif digubrageun gujrag tah lamun urang mah alalalalala nya ce henteu tapi ngan kamari abdi papanggih Bu ke sateu acan nyanyi deui punya papanggih jeung salah saurang aktivis nyariosna kieu Mang Us perempuan itu sudah dimuliakan oleh Islam perempuan itu sangat dimuliakan oleh negara kita bahkan undang-undang tentang perempuan begitu banyak ibunya perempuan itu diposisikan pada posisi yang terhormat tapi kenapa pada saat ini kok derajat perempuan sudah seperti ini abdi jawabannya sederhana karena saya harus menghormati karena ibu saya perempuan istri saya juga perempuan jawaban saya seperti ini Islam selalu memuliakan perempuan negara selalu menjaga etika kehormatan kepada perempuan cuman ayeuna teh karena pergeseran cara berpikir pergeseran budaya pergeseran mode pergeseran karesep tah banyak perempuan tapi lain di dieu malah ya anu terjebak dina karesepna anu terjebak dina usumna anu terjebak ningali kondisina nu akhirna dia dimuliakan oleh agama dimuliakan oleh negara tetapi dia menghinakan dirinya sendiri setuju ibu abdi diajar nyarita modal ukur lahaula lamun aya salahna nyanggakeun sadaya niat mah hoyong manfaat dan ngomong paburisan mugia nyandak maslahat dunia oge akhirat dunia oge akhirat cing tolong cing ulia batok digegel ucing yuk urang arelik ka Allah beranjeng peti yuk urang arelik ka Allah beranjeng peti cing tolong tok cing kuya batok digegel ucing ieu urang hareling ka Allah beranjeng peti ieu urang hareling ka Allah beranjeng peti ka Allah beranjeng peti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbul mar'u la yuhibbuhu illallah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyukdafa finnar. Sadaqallahul azim. Jamaah pangaosan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur kadat murbehing alam, yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa, nikmat aman nyaman tur merdeka. Sehingga alhamdulillah dina ieu wengi nu dipupruku kabarokahan, dina ieu wengi urang sadayana hadir lain sembarang hadir, ngariung lain sembarang ngariung, jauh di jugjug anggang di teang, poek cekolot mah kunang damar hujan kunang itek, ayeuna mah kunang payung, ti suklakna ti siklukna ti kenca ti katuhu, ti luhur ti hanap ngalut ngeungkeuy ngabandalut lingih calik di ieu majelis. Yakin cece-acek eteh bunda mihmo urang teh lain tamuh laku, tapi dina raraga nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, dina raraga al khudu wa ta'ah wal istislam, tunduk patuh tur semerah diri ka Allah. Ku kituna mugi ya urang sadayana nutos nyontang waktosna. Komo deui dibere hujan kieu mah da urang teh raosna mah euceul nya lalaki na boteng awewe na botik. Naon ari boteng teh bobo ganteng, ari botik naon bobo cantiknya cekokom, bobo cantik. Ngaraos nama urang tatu nyang hunyar lamar di buminya, bari ngaraoskeun naon kitu ece digigir kenca aya kopi, digigir katuhu aya goreng sampeunya, bari lalazo TV atanapi bari ningali HP-nya, ningali hiburan dina TikTok-nya. Tetapi karena orang cinta karena ibadah, cinta karena pengajian, maka dina ieu wengi ya Allah kuat ka pinuh tu ketinggali ku abdinya, tapi ka pangker ya Allah tuh nu dipangker mah kuat ka ngaganong imah nya, nu dipipir ya Allah alhamdulillahnya aya nu aneh perok ngarangok roknya, aya anu ngariung ngarango sarung leres ece, jaba katingali raraina saromeah ngarango kopeah. Insyaallah sadayana oge barokah amin ya robbal. Kata ibu sadayana nya bu dina ieu wengi teh seueur ciciren da yakin naon nu kalakonan, naon nu kajadian, naon nu aya taparkuraneun urang sadayana nya ceyoyoh ceis capong centut ceida maomoh biici bingkomnya, Mang Agus, Mang Adang, Mang Iding, Mang Udung, Mang Asep, Mang Aep, Mang Lili, Mang Emednya. Ieu teh ciciren, ieu teh seueur tapakuraneun urang sadayana. Ari tapakur teh cek guru urang mah tapak urang kudu diukur, sabab urang mah euceul nempo naon wae oge naon nu katemponya, sing jadi cukang lantaran urang teh deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala, sahingga wadalna ibadah oge ningali naon wae dadamelan Allah. Lamun urang keur dosa sing jadi wasilah sadar diri eling supaya urang teh istighfar. Alhamdulillah naon ece ciciren dina ieu wengi alhamdulillah nya ece ieu acara teh direncangan ku hujan alhamdulillah.
kan cek katerangan jelas ari hujan teh ieu teh hiji hal nu luar biasa. Hiji hujan teh lambangna rejekinya Apong, lambang rejeki leres nyanya cek lambang rejeki. Sanajan dikadek sanajan dituar can mere manfaat mah cek jadi deui betul apa betul tah kewe geus mere manfaat geus mere cau cek geus aya buahan aya cauan betul apa betul tuluy ku urang diala paeh nya Bu bari naon ninggalkeun bibit berikutnya yaitu anak-anak cau nu engke bakal dikaditu kadiekeun dipelakeun deui jadi deui mere manfaat. Amin ya robbal. Tah urang oge mugia sing bisa ngambil ibroh pelajaran nu berharga yen urang salila hirup terus berjuang supaya tiasa mereka manfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Matak mugia we ya Allah abdi mah jadina naon ge sing manfaat we keur nu sejen. Amin ya robbal. Abdi atuh jadi ajengan mugia sing barokah keur masyarakat. Abi jadi RT jadi RW mugia sing manfaat ke masyarakat. Atuh cenah abdi mah jang uus ngan boga harta saeutik tapi hayang mere maweh ka tatangga, hayang sidaqah ku harta. Mugia ku sidqahna urang sing jadi cukang lantaran urang oge jalma nu ngadukung kana kahirupan nu sae sehingga harga urang manfaat. Amin ya robbal. Oge cenah jang uus ece mangan saukur boga tanaga da teu harta teu harti malah ulah-ulah kudu ngomong di hareup sakalieun latihannya kalemik oge nyorocon saawak-awak dititah ngaji pales dititah sholawat suarana ngengerek-ngekan tapi ece boga tanaga hoyong babantu ku tanaga ece timimiti lamun aya kegiatan teh tukang gegewoh tukang sak-sak-sik tukang kulab-kulub tukang gurang goreng malah ece mah cenah bisa teh balanyana ece mah bisa teh anuna mudah-mudahan naon nu dilaksanakeun ku urang dina kahirupan dengan segala kemampuan urang sanajan urang teh loba pisan kakurangan urang sadayana sing jadi hamba Allah nu manfaat. Amin ya robbal. Lah atuh da ece nya rek disebutkeun ahli soleh mah jauh urang mah. Tuh tadi abdi ngobrol jeung Kang Latif nya Bu seueur urang mah da dosana matak lamun mataknya ce jana matuk mah macoknya ce matak lamun dilenyepan urang mah ce sapopoe ngalaksanakeun kahadean teh ce mudah-mudahan we ieu mah keur nobatan diri daru masa loba dosa ya Allah. Amin ya robbal. Salawat miwah salam sumangga urang sami-sami haturkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi tehilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in ka ulama al mutaqaddimin ulama al mutaakhirin atuh akhirna mah cece acek eteh bunda mau akang amang walonya ka urang sadayana sanajan rumasa Gusti nu Maha Suci ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim urang teh ari ngaku mah cinta ka Rasul teh gede rasa pede urang yen urang teh umat Rasulullah sallallahu alaihi tapi ya Allah dina nyonto maloba keneh urang teh kakurangan anak leres ecenya ya Allah padahal ece aya katerangan nu matak muringkak bubuluan ecenya utamina bulu punuk pasti aya katerangan kieu di antara jalma nu bakal hese diijabah doana malah moal diijabah doana saha ece asa rasa melang ecenya yang naon ece sedengkeun sahanya nu ngadoa mung diijabahnya ecenya
sugan kieu urang ya Allah bade diijabah syukur henteu bae moal aya kabeh oge hoyong diijabah doa mah leres cenah saha cenah jalma nu moal diijabah doana teh sedangkan dina keterangan Al-Quran ud'uni astajib lakum ya nu ngadoa teh bakal diijabah di antarana jalma nu moal diijabah doa teh cece bapak nyaeta jalma nu ngaku cinta ka Rasul nu ngaku mahabbah ka Rasul tapi kalakuanana pagaweanana amaliyahna aktivitasna actionna nukang nonggong jeung nu dicontohkeun ku Rasul saha nu kitu teh cece abdi ya Allah laras ibu dititah salat hese dititah sodako hese dititah nutup orat hese dititah akur jeung batur sakasur jeung batur sadapur jeung batur sasumur jeung batur salalemur hese konflik we apa eta konflik tegop tatangga bunga urang susah tegop urang majmon tatangga maju urang engap ecenya tegop tatangga imahna jangkung urang asa menekan tegop tatangga boga mobil anyar urang ngadeukeutan mobil ambulannya tegop batur ka Panganaran boga milik batur nu ka Panganaran urang anu edan tegop batur ka haji urang innalillahi ya Allah ku hesenya rek ngalaksanakeun sunnah Rasul teh betul apa betul padahal cek keterangan ari jalma nu nyunah ka Rasul teh nu SMS ece naon SMS teh senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah urang masa balikna ya Allah ayat tatangga beunghar di mana nya munjungna bawa-bawa di Gunung Koromong paingan lamun poe Kemis sok aya nu ngajelang monyet bodas nya sagala diomongkeun aya budak awewena padahal loba nu resep paingan we si eta mah si jago pelet kamagri ge kapanggih keur cicing we dina suhunan malam Jumaah budakna bari mapatkeun jampe pamake eblek kewek ubluk kuwuk apa kacik apa kaber apa kacik apa kaber apa kacik apa kaber wah cenanya malah sok dimanian dina sumur 7 terus cenah dipangyokotkeun cai tina cai nu ngolecer malah kamari makarunya keur ngaleg-leg-legeun ieu we cenah naon menyan sagede peureup tak kitu urang mah nya padahal mah urang teh kudu husnudzon kudu berbaik sangka ulah suudon ulah berburuk sangka betul apa betul Rasul ditah kerjasama ka urang nya bu babarengan dina masalah keagamaan jeung dina masalah kemasyarakatan dah hese ecenya hese ya Allah teu beda saeutik paharang-harang we paharang-harang padahal mah jeung sasama Islam eta teh jeung sasama tukang salat jeung sasama tukang eling da Allah eta ngobrol teu beda saeutik kafir balaga si eta balaga menigeuleung balaga tah nya meni babari pisannya kan urang teh cenah kudu nyusulna nyontoh ka Rasul mah akur jeung batur-batur kecuali jeung nu bedanya beda agama kahade akur mah kudu ngan ulah campur baur ieu mangan kieu we ngalopet Allah walah aja taraseri aja bangetna teh gara-gara hartana taraseri ka batur gara-gara ilmuna Allah mun melak cangkeng dina ceuli aja di tenggali teh kelekna bisul 84-nya paingan mani legeg padahal mah da nu legeg anger we cenah incak ti kotok mah jengke nya sugan tadi nu legeg mah ece moal sieun ku soang diberi soang mah ece lempes tah kalau yang dikieu hareng ku aing
apaleun gelar aing panjang S1 S2 S3 S4 S lilin S putar malah tingali beteung aing badag tiis ngadaharan we S batu nya teh tak kitu hese nya ka Rasul teh betul apa betul dina masalah keagamaan dina masalah kemasyarakatan sarua eueuh nya ari ngomong mah meuni palalintar bentik curug balas nunyuk capetang balas nyarita tapi dina bab gawe mah eueuh eueuh lobanu eueuh walah mun diajak rapat mah aja 2 poe 2 peuting kieu we leungeunna teh menurut pendapat saya kalau menurut saya jadi begini walah aja dah kopi gitu cekang latih menepi kabeak 4 gelas atuh aja diumumkeun we assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatur uning ka masyarakat Jumat ayeuna urang jumsih Jumat bersih ku kituna diantosan dipalih susukan margi susukan mengpet loba pemper budak jeung nu bersayap ecan nu ngomong patarik-tarik teh awah dala awah anger we Mang Idi nu datang nantinya Mang Yaya terus di Mang Tono nya jeung Wak Mas nya ditambah we ku Sinang geuning nya nu imahna deket areal geuning tuh lemur urang eta mah matak benernya cekolot ulah sok loba pok tapi pek ulangan saukur keprok tapi kudu keprak tak gitu da ciri urang sadayana nu cinta ka Rasul teh cinta ka Allah cinta ka Rasul cinta ka sasama jeung cinta ka wilayahna amin ya rabbal tah gitu matak mugia ku urang digeber keagamaan digeber motivasi bukan hanya jadi ilmu bukan hanya jadi apa bukan hanya jadi konsep tetapi kudu nambahan amal dina kahirupan amin ya robbal tuh komo urang mah masjidna ge at-taqwa leres aja masjidna ge at-taqwa ari ciri jalma nu takwa teh naon ce nu ngajalankeun parentah jeung ngajauhan larangan ngajalankeun ce cekolot cenah harti takwa teh nu ngajalankeun parentah jeung ngajauhan larangan ngajalankeun parentah teh lain nu nyahoeun parentah ayo lolobana mah jalma mah nyaho oh aku juga tahu gitulah oh iya yang itu iya yang halaman sekian iya aku juga tahu wow nah tapi tadi laksanakan matak cek keterangan anu jelas begitu besar murkanya Allah bagi orang yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan betul apa betul matak tadi abdi dina mobil bari nyetel Iwan Fals ibunya ada sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita buktikan kalau hanya ngomong burung beo pun bisa ngomong mah babarinya cek matak mugia ya Allah abdi nu keur diajar ngobrol urang nu sadidinten keur diajar silih nasehatan sing tiasa ngaaplikasikeun dina kahirupan urang sadayana amin ya rabbal alamin jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kuwasilahna senior abdi guru abdi Kang RT Kang Latif simkuring tiasa menjelegedeg di payunan jamaah ibunya hatur nuhun anjeunna teh ibu senior sering ngajak abdi kukurilingan ka mana-mana eueuh wias teh naroskeun oge cenah malah ka Pakid bulan teh minang eueuh abdi teh minang dibere hanca cek bahasa gaulna mah minang dibere job eueuh dibere job eueuh nya malah bagur anjeunna teh eueuh ya Allah dulu aku sampai suka disamperin ka imah eueuh pokoknya mah ustad menepi we ka ditu ke bagian ngobrol keun pokoknya mah fasilitas naon ku akang matak menipu ngah ya Allah aya jelema bager ka abdinya bu tah anjeunna nelpon us ka dieu samper ulah Kang alhamdulillah barokah dicacana ku akang abdi ge ayeuna mah geus bisa sorangan datang heuh syukur cenah bu matak sebagai bukti syukur abdi dalain sasaha jeung anjeunna tos minang dicacanak nguriling ka Pakidulan nepi ka sisi laut nepi ka mana-mana maka dina ieu waktos abdi hadir sebagai bukti syukur teu sorangan Kang Latif abdi mah sorangan abdi mah ustad teh nya bu kan batur mah Allah mah nyebuk jamrik nya bu suku jebrak
awak jebrok kehujanan jebrok datang meni alut-alutan matak cek ibu-ibu teh ya Allah loba-loba teuing ya kumaha nyuguhanana nya Bu ya Bu ya mah abdi mah bukti syukur Kang Latif yen abdi teh bener urang Indonesia teh bener syukurannya matak di dieu teh ya nya di hadiran teh ieu RT milu nya Bu nya bukti yen abdi ge boga RT ieu seksi kesenian milu ibunya ya ajanganana milu matak alhamdulillah ece rempeg di panggung teh nya Bu alhamdulillah malah konten kreator ibu halaladir alhamdulillah jadi orang teh ece ya teh acara teh ece ditoongnya kita bakal aya dina YouTube ibunya dina Lebet TV sareng dina Mahardika ta dua konten kreator hadir di dia ngiring bingah karena ieu acara syiar agama urang doakeun ieu rencangan ti konten kreator yang senang tiasa menoong acara-acara keagamaan lain di dia wungkul Bu ngeliling ka mana-mana sing barokah ibunya sing lalajeng syiarna alhamdulillah Ibu sadayana Bapak sadayana hormaten sim kuring dina ieu wengi punten abdi bade mangkeran heula hoyong maos heula sepanduknya Bu yos sabab daya teh sepanduk teh tuh menang ngongsep atuh teu gagabahnya malah sigana dicitakna mayar meureunnya urang baca heula ku abdi wios dibaca heula wios hapunten kan saur guru abdi nalika abdi di pondok modern lamun mayunan jamaah teu meunang mangkeran udah kumaha tuh namanya maca bari kieu mah hes teh cek kieu manyanya cek maaf ya Prilly ya Ani Rika membujuri kamu dulu sebentar ya boleh terima kasih eta ceyoyohnya hampurannya cengkur hampurannya nukangan heula sakedap aduh alhamdulillah Gusti eta badag-badag teh gambar abdi tinggal ecenya ya Allah coba keur kieu deui cenah tapi alus eta teh lamun diteuneun dina kebon hayam geus sarieun ha nya cek malah abdi ngaji di Garut cek kuwu da kuwu teh abdi di Pasisian hari teh gaduh kebon stroberi heureuy ka abdi bos engka macana urutna ieu cenah spanduk ente rek diteuneun di kebon stroberi sugan we ti peuting teh lamun aya nu macam-macam teh disorot teh yak ente keur kieu ha jauh cek abdi teh jawaban teh kieu sok bebas lah Kang ngan ulah teh diteuneun paranti nu mani bingung atuh da cenah aduh can ge dibaca wush punten-puntennya aku jadi nggak enak nada dan dakwah memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi jamaah pengajian majelis ta'lim at-taqwa 19 September 2025 26 Rabiul Awal Kampung Babakan Jati RT 01 RW 02 Sumelap Taman Sari Kota Tasikmalaya untuk Anda tepuk tangan dong tak itu sing tarik ulah dangdut wungkul dawinge baheula mah MC baik kembali lagi teraskan ibu teraskan siap sajam siap 2 jam siap 3 jam lila-lila teuing udah capeknya cek cek tinggal ngadengekeun urang mah meureun teu ampul-ampulan mah bibirnya aran make penting haderen sarema tah ku ketuna baik ibunya jadi orang teh insyaallah hadir di dia teh aya sanes di nararaga mieling dilahirkeun anak Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah ya Allah mugia nya Bu ieu teh urang teh sing jadi buktos urang teh syukur karena nikmat ti Allah sabab cekolot diantawis nikmat nu ageng teh urang teh naon dipaparin kanikmatan janten umat Rasulullah sallallahu alaihi anu mana banyak kespesialannya loba keutamaan jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi matak cenah pada zaman tempo dulu banyak orang-orang yang sudah membuka keterangan-keterangan yang bakal aya nabi akhir zaman
bakal lahir seorang manusia pilihan Allah yang jadi penentu peradaban, yang akan memuliakan manusia seluruh dunia. Matak eta para pembaca anu geus ngagali dina kitab-kitabna nepi ka berharap-harap banyak, bahkan nepi ka dina dirina, dina jiwana kusabab bakal apa lahir Nabi nu mulia, nepi ka pada hayang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi teu sampean eceuna da kabujeng teu araya. Alhamdulillah ya Allah ece urang mah teu ngimpen acan, tak pernah menta kanu maha kawasa, tapi kanya kadeuh Allah Gusti nu maha suci urang teh jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi dengan segala kelebihannya. Betul sok ibu naon diantawisna ibu? Abdi nguping ti sepuh, abdi nguping ti ajengan. Da abdi mah ibu baheula leuwih dikenal gelar abdi santri kalong, diajar ngomong ibu nu sok ngeusi acara dina TV lokal cek nguriling ka unggal pasantren, baju hideung, calana hideung, nyoren kaneron, jerona teh cau nya cenah leuwih dikupluk, awak baheula mah rada peot, ari ayeuna mah alhamdulillah dewasa gede wadah sangu aja nya. Nya ya Allah ya Karim. Saur kasepuhan, saur ajengan Usman baheula mah zaman baheula sateu acan Allah ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaknat langsung harita keneh baheula mah. Aya jelema teu taat ka Allah ngalakukeun perbuatan maksiat dibalikeun ceuk kabeh salemur tak berak tuh aya jelema anu ngalakukeun salah aja disamar ku hawa panas renghek kabeh aja. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Malah abdi nguping ti ajengan lamun aya jelema nu salah hayang bersih dosana aja baheula macan bersih dosana lamun teu dipaehan ku nu bager. Meureun aja lamun siga baheula keneh beak jelema teh komo si ieu mah tanu di baju beureum jeung si RT ge saruha nya cigana teh pangheulana ditublas sacanya sabab dosana geus teu kawadahan. Kanya kadeuh Rasul ibu tingali kanya ka urang sadayana nepi ka terus menerus Rasul minta kepada Allah supaya umatnya, supaya hambanya, hamba Allah ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa kemudian dia bertobat sanajan waktuna hatta yughargir gargara geus elok bangkong ece geus ya Allah geus ya Allah ece ulah wae ngadoakeun leuwih mah ece tapi ingat kana dosa-dosa padahal dosana satungkebing langit satangkaraking jagat upami leres-leres taubatan nasuha maka diampuni ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya kadeuh Rasul alhamdulillah. Malah ece lihat dalam sejarah Rasul manu diemutan teh sanes dirina ece sanes dirina saha umatna. Betul apa betul? Gening sok dilagukeun ku grup nasidnya Bu. Ku tahu cintamu kepada umat ummati ku tahu bimbangnya kau tentang kami syafaatkan kami. Itu aja bimbang tentang urang bisi urang loba nu dosa, bisi urang loba nu maksiat, bisi urang loba nu teu taat, bisi urang loba nu jauh jeung Allah, bisi urang loba nu tara salat aja. Prihatin Rasul mah nepi ka setiap saat ngadoakeun urang sadayana supaya urang aya dina kasalamatan. Alhamdulillah. Malah cece hei bunda nya panda ya bunda pamagetna panda berarti nya upami boga budak anakonda. Ece komo istri mah ece kan zaman dulu ketika zaman jahiliyah ece istri itu begitu dianggap lah gitu sepele ya. Betul ece dianggap sepele. Mata kalau ada yang lagi gede beuteng ya ibu, yang lagi hamil Bu,
Ya Allah gelisah tah. Tapi kalau muncul lagu Camelia Malik mah kumaha? Gelisah aku gelisah. Oh 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 la 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 la. Kenapa gelisah? Karena pada saat itu yang lagi kekandungan itu ibu untung-untungan. Untung-untungan kumaha? Ketika dia mengandung dengan susah payah, dengan sulit, capek, nyeri cangkeng, riut sirah, terus dieucekan keur hamil mah eta teh beki ageng teh beki abotnya. Ya teu bisa ditinggalkeun kan? Teh sugan euce rek kauleman, utun inyi hampura mama rek kauleman coplokeun asupkeun kana kolong meja, ke balik cokot deui, napal deui. Kan teu bisa. Ka mana ge dibawa euce nya? Ka pengajian dibawa. Ka madrasah dibawa, lalajo dangdut dibawa euce nya, yang nyekelan cangkeng euce lempang ge meuni lalaunan. Nah geus loba apal keluarga para haji mah nya teu apal unggal poe euce urang mah sapoe teh aya 10 urang mah ka imah teh kararieu euce nya. Pan mah urang nini urang mah abdi nini abdi ku abdi teh khusus spesialis bagian ngarompo beuteung jeung noong. Kan bae da awewe da abdi ge pernah usul ka mak geuning jadi paraji mah resepnya ka ari mah jaba loba rezeki mah abdi usul rek jadi paraji mata petet kitu we hayang we maneh teh apa lo nya kakandungan teh hese katingali geuning eueuh baheula mah ya Allah pas bade ngalahirkeun teh zaman ku inung beurang jawanya nikat ka koceak dengek eueuh nya geuning eueuh ngajajak kana naon eueuh baheula mah batu paranti imah geuning nya. Terus kasur dibuleutkeun geuning eueuh ditekang diteuneun ganyal ku kasur sukeun nincak kana batu tatapakan hamam. Malah abdi teh aya nu can kaharti ajengannya lamun budak geus lahir teh eueuh nya nu kageus sabaraha poe deket ku inung burang diteuneun dina palupuh eta budak digujrag ku batu gujrag ini disikat tincak disikat teungeul moal meh teh sawan bangke cenah nya. Ulah sia eta Mang Latif digubrageun kujang tah lamun urang mah awawawawawawnya henteu tapi urang-urang tuluykeun eueuh nya sabab ieu ceritana rada asik oge. Jadi ketika ada yang apa itu mereuneuh eueuh ya hamil kabah wae cenah sarjana teh nya mereuneuh tah eta eueuh ketika mengheujeun teh apa itu sambil gelisah karena kalau yang dijuruin ibu ya laki-laki wah atoh kabeh teu sirik tepuk tangan wala jelema ngariung begitu bro lalaki pamagat lalaki wala geunyeuleng salalebur keluar kabeh eta orok nu masih kene beureum nu masih kene getihan diangkat ku bapana diangkat ku akina wala diencrak-increung dikaluhurkeun hasnong nang nongna nong hasnong nang nongna has nong nak nongna ijo aing si jalu au atoh aja nepi ka inu hajat 40 poe 40 peuting aja beuleum bata nepi ka asak tah nu boga naon onta 40 pencit nu boga sapi 20 pencit nu boga mitoha 2 ulah gegabah wae budakna dititah dikekepan Kang Latif mah pencit teh gegabah wae tanya ibu sadayana nya atoh dimuliakeun eueuh dikurilingkeun cenah di Ka'bah oge tapi sabalikna eueuh begitu keur ngaheujeun eueuh mangkaning cenah cekolot. Jadi disebutkan menjuru tanya bu ngajuru itu perjuangan nyawa teh diibaratkan sajuru deui hidup dan mati aja matak seurnya ibu nu ngalahirkeun nepi ka pupus ibu betul apa betul tuh nyeri na teh geus kalewat saking cenah cek ahli kesehatan mah matak disebutkan aja mules betul cenah cek tek meuni geus teu kuat mules geus pembukaan 18 sabar aja nya ada teu apal abdi mah teu pernah ngalahirkeun nu ngalahirkeun Maneng Reni Rahayu pamajikan abdi nya aja ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim menang hese sampai perjuangan antara hidup dan mati da cenah eta nyeri na ngalahirkeun lamun dibikeun ka lalaki sanajan lalakina jenderal tukang perang dibere nyeli ngalahirkeun mah kapiuhan aja sok batak bapak ulah sok balaga kumis segede hordeng aja dibere nyeri ngalahirkeun mah lempes sok tanyakeun ka istri
Ya Allah nepi ka Gusti beres teh gini sepak raraina teh ngan begitu oroknya dideketin geningnya terus dipelong anak abdi ya Allah kasep siga emakna da bapak namanya petetnya genek laras ibunya. Tetapi ketika lahir perempuan nangis si ibu itu bubar kabeh cek kecewa ukulutus dak awewe bos buru-buru paehan sabab zaman baheula mah cek budaya di Arab budaya di sana zaman jahiliyah jalma nu martabatna alus nu darajatna alus teh nyaeta ketika boga budak awewe buru-buru paehan kubur karopes cek. Mata Umar bin Khattab dalam satu kisah dia sering tertawa dan dia sering menangis pada sholat aneh aja. Umar bin Khattab ujug-ujug ketawa, ujug-ujug nangis. Sahabat bertanya, kenapa ya Amirul Mukminin, kenapa engkau? Ternyata dia menangis karena ingat ketika dia jahiliyah dahulu pernah ngubur putrana usia 4 tahun, istri keur meujeuhna lucu-lucuna dicanak aja ke tengah padang pasir. Ya Allah bapana mengeceluk hayeuh ecenya mengali pasir eta budakna ngadagoan bari lucu geuning budak mah nya bari nyanyi liyadani Usman wal usra ketika berkeringat disusut ayah kesangan begitu galianana tos jero aja Umar naik budakna disuntrungkeun kokoceakan dikubur hirup-hirup tuh aja begitu dihinakan perempuan betul. Malah ibu sadayana geus gede teh aja perempuan mah banyak di pasar UKJ dijajar-jajar ya Allah siga hayang gadoh mah barade yeuh neuh keneh 5 juta geus rada ripuh 2,5 juta taya mah geus bisa cengkat-cengkat acan ditambah bonus kalapa 2 mangar Gusti maksud dihinakan ibu. Komodo disebutkan amat mah ibunya menang di alam suka, disiksa, dianiaya, digugusur, dibunuh. Gaya hukum nu berlaku. Betul apa betul? Tetapi ternyata ketika Rasul diutus ke atas muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, perempuan diposisikan dalam derajat yang mulia. Betul apa betul? Dimuliakan aja nepi ka disebutkeun al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di telapak kaki ibu. Cikari ibu awewe lalaki awewe dan nu hadir sadayana di dieu ge bade MUI, bade DMI, bade RT, bade RW, bade gubernur, bade presiden, pasti disebatna jelema. Betul apa betul? Kunaon disebutna jelema? Sabab merejal nati emak ti awewe leres. Ya Allah dimuliakan, bahkan disebut lagi imadul bilad, tiangnya negara perempuan itu. Bahkan dina ilmu fikih nu boga tanggung jawab hadona mendidik generasi keturunan saha awana ibunya. Matak dimuliakan ku agama, dimuliakan ku negara. Betul apa betul? So Indonesia wae ibunya gelar Indonesia itu condong ke perempuan. Naon Indonesia itu ibu pertiwi. Betul apa betul? Sok pernah ngadenge negara kita tercinta bapak perkocot aing ditewah pasti ngomong gitunya ibu pertiwi nepi ka dinyanyikeun ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenal. Tuh aja ibu pertiwi. Betul apa betul? Ngan kamari abdi papangi ibu ke satu acan nyanyi deh ibunya papangi jeung salah seorang aktivis nyariosna kieu Mang Us. Perempuan itu sudah dimuliakan oleh Islam, perempuan itu sangat dimuliakan oleh negara kita, bahkan undang-undang tentang perempuan begitu banyak ibunya. Perempuan itu diposisikan pada posisi yang terhormat. Tapi kenapa pada saat ini kok derajat perempuan sudah seperti ini? Abdi jawabannya sederhana, karena saya harus menghormati, karena ibu saya perempuan, istri saya juga perempuan.
Jawaban saya seperti ini, Islam selalu memuliakan perempuan, negara selalu menjaga etika kehormatan kepada perempuan. Cuman karena pergeseran cara berpikir, pergeseran budaya, pergeseran mode, pergeseran karesep, tah banyak perempuan tapi lain di dia malah anu terjebak dina karesepna, anu terjebak dina usumna, anu terjebak ningali kondisina, nu akhirna dia dimuliakan oleh agama, dimuliakan oleh negara, tetapi dia menghinakan dirinya sendiri. Setuju ibu? Sok kuenya geus puguh nutup orate teh HD da penasaran atunya kamari ge urang nempo basa kadadaha meni aralus lamun buuk digebaikeun komo dibeureman mah kabita nya ce akhirna nurutan atuh ce siga hayam dadaha geuning nu dijualan 5.000 teh ce nya nepi ka buukna teh ce rupa-rupa siga macan leupas geuning ce nya aduh digerei salalalala cenah ce dasar teh gaya we nya ce. Atuh da cenah ayeuna baju panjang-panjang teh mah gelang moal katempo ku tatangga. Atuh da litium mah ya kongkorong moal katempo ku tatangga. Lamun baju teu gudubiuh teuing mah ya seksi moal katempo. Matak ayeuna mah ece lain Islam teu ngamuliakeun, lain negara teu ngahormat. Kadang-kadang karena kahirupan cara pandang loba nu terjebak dina karesepna. Betul apa betul? Sok we. Jilbab teh tujuanna teh adalah untuk menutup auratna. Da ayeuna mah diakalan ku mode mah. Matak aya jilbab teh tilu rupa ce, aya jilbab syar'i, aya jilbab gaul, aya jilbab leupet. Nu kumaha cenah jilbab leupet? Jilbab leupet meni marerecet sagala kabeungkeut lamun lempang bret. Jilbab gaul angger parurutul sagala tarimbul lamun lempang ngarancul. Uluh saya kena untuk dosa sih uspeta dosa ngahuruyan jilbab gaulnya. Tapi ibu sadayana kayak orang lajengkeun kan orang teh hoyong cinta ka Rasul, hoyong jadi masyarakat nu maju. Betul apa betul? Nu maju dina ibadahna, nu maju nagarana, nu maju dina persatuanana, nu maju dina ngajina, nu maju dina gotong royongna. Bagaimana problem solvingnya, win-win solutionnya untuk semua ini? Ada apa yang membuat kita semua sulit maju? Apa yang harus kita lawan? Apa yang harus kita bongkar? Dan apa yang harus kita sadarkan? Makanya jangan kemana-mana, karena sahabat-sahabat saya akan kembali menyenyong ya. Masih bersama saya di sini. Wow ya bongkar, ya orang bongkar babarengan. Terima kasih, silakan teman-teman aku keharap lagi karena aku mau menginum ya. Selamat mendengarkan. Oke? Terima gaji. Kaleresan ieu hujan lungsurno penuh ku kabarokahan oge di ieu wewengkon oge hoyong ngalaksanakeun hiji kabarokahan. Terus pasunatan anu jelas-jelas ieu teh disunnahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi cek abdi ge tadi ulangan saukur pok tapi kudu pek, ulangan saukur keprok tapi kudu keprak. Tadi buktoskeun di dieu mah margi dina ieu wangi bade dilaksanakeun hiji amaliyah nu paling dipikat cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi nyaeta peduli ka murang kali yatim. Ku kituna ieu amalan nu luar biasa, yakin bakal janten barokah kanggo sadayana, bakal janten rizki nu nyanak berkah kana rizkina. Amin. Nu bakal nyanak sae ka ieu wewengkon, nu bakal nyalametkeun ieu lemur tina bancang pakewuh. Sabab di dieu sejak dilaksanakeun santunan murang kalih yatim. Amin. Anu mana keterangan Pak Kiai Pak Ajengan masyarakat tos pada terang yen jalmi nu cinta ka anak yatim
bakal sasarangan sareng Rasul liri ibarat curug sareng jari tengah sareng jajangkung engke di sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begituna saya dengan penuh kebanggaan akan memanggil saudara-saudari kami yang terpanggil namanya, dipersilahkan untuk menyeruntul ke atas panggung. Seandainya anaknya sudah menyare, ada wakilnya, bisa diwakilan ku makna ku papahna atau napi ku akina. Yang pertama, jeng jeng jeng, Ibam mana Ibam atau tapi anu ngawakilan mah sok mangga Ibam urang sholawat yuk. Ibam teh singkatannya Mang Latif, I na Indonesia, B na butuh, Anda M na muah gitu nya. Muah. Anak Ibam sok Bam, mana panitiana payungan atuh. Alah iya, aduh Ibam ganteng aja nya siga Afgan. Aduh Afgan ya Bang. Sok tadi bager. Tah ka dia urang ngajanteng sareng Pak Ustad. Teu kasep bager kan Mang Uus geus divaksin ya moal ngegel. Nang ning. Moal bahaya. Tah kasep di dia ngajanteng tuh jeung panono. Dilajengkeun aduh Jaki seluruh tubuh Jaki. Aduh ganteng emang calon menteri agama ya tuh ya Allah, disinyang tos pantas, diacok kokona tos pantas, malah kopiah nage Jami'iyah Nahdlatul Ulama li'la'i kalimatillah ya lalwatan ya geus manggil deui. Terus ya aduh halus ya sok aya dina TPI ya mah nomor tilmah tata pertama gawir tuh aing kagok ngojai sakal ai tahu ata aduh tata wah ya mah euy calon menteri ekonomi beda jangkung ya Salimah kapok euy ganteng kopeana ge buleudnya alus tak kan mengpengdi selanjutnya ya. Baik, yang keempat inilah musisi terkenal Indonesia yaitu Indra. Terus mana mana Indra sini Indra ya. Aya Indrana digentos we mangga diwakilan biasa diwakilan mangga ku Indri yo Indri mah nya. Tiasa ku Indri tiasa ku Indro. Mangga Indra mana sok bae atuh kecokokoi ge osok ada sarua wae. Aya tuh aya tuh siap. Aya. Sok eta Ceyuyun ka dieu geura. Gitu kan. Kalem we. Kelas sabaran ra? Ieu mah sa? Tata. Kelas? Sekolahna di mana? MI non? Ya, baik. Sok. Mata di hadapan tuh bis, Pak. Sok ade. Rika. Apakah popoyan sudah dijahit Rika? Sudah. Perkenalkan, nama saya Erwin Kuta. Salajengna teras. Ayo cek incona teh ku aing tingalikeun. Pajri. Pajril. Hah? Pajril. Mangga ku ibuna mangga. Mana mang? Alhamdulillah. Sawasta teh. Ih, gini halus karena Prilinya. Alhamdulillah. Mangga Bu Haji. Laleur Haji. Sok. Dedek kali cuk ke sini. Mangga Bu palih dieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pajri teh putu putra. Putu ari ibu namina? Ibuna tos
Di panginten. Oh iya mah, iya na perwakilannya na. Mohon siap. Salah jengna jadi. Abin aya Abin. Abin aya. Nya dan amin Abin aya. Oh iya, aduh Gusti ting. Iya mah cocok nate jadi presidennya penerus BJ Habibie. Letik-letik ya sugan mah saberawit we Bin. Kelas sabaraha Bin? 4. Hah? Kelas 4. Oh kelas 4 lain kamari mengaku SMA tuh. Ini bahasa papanggih di Walungan. Baik, inilah diantara adik-adik kita. Kenapa disebut adik tidak maksudnya kan perwakilan. Di antara adik-adik kita yang akan mendapatkan keberkahan santunan pada acara Maulidan di malam ini, silahkan kepada panitia untuk menyerahkan apa yang akan disampaikan. Diiringi dengan Kang Aris, boleh sholawatan atau hujan? Silakan. Semoga saudara-saudara kita para agnia hatur nuhun para agnia. Sekedap ibu bapak anu sami-sami hadir berkaitan sareng santunan anu nembe unjuk uning awe ka samudayana ieu teh ayana teh muncul seketika manakala alhamdulillah teman-teman sadaya dititipan amanah ku sadaya para agnia ieu teh da panginten amanat aya sisa tina kegiatan wasilahna para agnia nyata ya disalurkeun kana langkung manfaatnya salawasana menyantuni di awal teu aya komitmen teu aya rencana karena memang bingung bade ngarencanakeun naon. Nah ieu sebagai bentuk komitmen kami anu sok biasa meureunan ngeuyeuk di lembur tah ieu sisa ieu teh dipasikeun ka anak yatim sebagai wujud bahwa kita itu betul-betul ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi semua. Mudah-mudahan ka payuna ogen aya secara khusus santunan kanggo sadaya warga masyarakat. Sakitu rupina hatur nuhun. Hatur nuhun ka Kang Akang ya yang luar biasa. Berkah. Urang lajengan ibu ado mandi siap. Ya alhamdulillah mugia sing janten berkah kanggo sadayana. Oke sing jantan penghibur kanggo marurang kalih yatim anu dina ieu saat nu kenging kaberkahan oge kanggo sadayana tangtosna ngan saur keterangan sepuh mah yatim nu pangnya na yatim mah nyaeta nu lemah ilmu jeung imanna matak mugia marurang kalih urang sadayana sing kiat ilmuna kiat imana sing getol ka masjid getol pangaosan sareng caket sareng para ulama sabab eta kunci kaberkahan da saurna teh ayeuna seueur kajantenan kenakalan remaja pergaulan bebas geng motor narkoba menjadi-jadi kunci nama tilu eta barudak ayeuna teh jauh jeung masjid jauh jeung Al-Quran oge jauh jeung ajenganna matak mugia kuasilah ya acara marurang kali urang ge sing saroleh solehah amin ya ada bingkisan spesial bagi teman-teman yatim tadi ya saya ingin menghibur adik-adik yatim dengan sebuah lagu sederhana meh rada ceria margi hujan Pak Kiai hapunten genderna rada rame ieu menyapa judul nate nyaeta nu diciptakeun ku abdi sengaja 10 tahun ke belakang memperkenalkan diri grup abdi sabab tak kenal pasti tak sayang maka abdi ngadamel judul lagu nyaeta santri kalong diajar ngomong mugia sing berkah sing ceria bahagia amin ya rabbal alamin.
digegel ucing. Yuk urang areling ka Allah berang jeung peuting. Yuk urang areling ka Allah berang jeung peuting. Nami abdi santri kalong terasa ulin ka kobong. Ayeuna diajar ngomong hampura menerada colong. Ayeuna diajar ngomong hampura menerada colong. Abdi diajar nyarita modal ukur lahaula. Lamun aya salahna nyanggakeun sadaya daya. Niat hoyong manfaat acan ngomong kaburisan. Mugia nyandak maslahat dunia oge akhirat. Dunia oge akhirat. Nami abdi santri kalong beresep ulin ka kobong. Ayeuna diajar ngomong hampura menerada colong. Ayeuna diajar ngomong hampura menerada colong. Abdi diajar nyarita modal ukur lahaula. Lamun aya salahna nyanggakeun sadaya daya. Niat hoyong manfaat acan ngomong kaburisan. Mugia nyandak maslahat dunia oge akhirat. Dunia oge akhirat. Cing tolong cing uya batok digegel ucing. Yuk urang areling ka Allah berang jeung peuting. Yuk urang areling ka Allah berang jeung peuting. Cing tolong tok cing kuya batok digegel ucing. Yuk urang areling ka Allah berang jeung peuting. Yuk urang areling ka Allah berang jeung peuting. Ka Allah berang jeung peuting. Mbak teraskeun. Teraskeun nya ce. Yalah. Mudah-mudahan marurang kali yatim sing bingah nyakut tolong tok jering nya. Sok mah ece daripada gegeroh sagala lagu dinyanyikeun komo eueuh mangpaatna mending tolok tok jering nya ce. Ya mah gegeroh tuh udah bari nyanyi ku hamil duluan. Nanaonan sanu ngareuneuhan ini nya. Mending jering tolok tah alus eta teh bari gegeroh barokah, bari nyeuseuh barokah. Tah lamun aya nu rek nagih hutang ge ka imah buru-buru ece teh nyanyi lagu bayar hutang. Lai makan nagih jering bayar hutang mah. Sok silakan Panano Neng Indri nadoman dulu, nanti kita lanjutkan kembali masih dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah pengajian Majelis Ta'lim At-Taqwa. Nanti dilanjut ya. Mangga. Ya, baik. Oke. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Tadi sebelum jeda setelah santunan abdi bade ngemutan ke jemaah sadayananya aya hal anu matak ngajadikeun urang sesah majeng nah dina masalah ibadah, nah dina masalah kemasyarakatan, nah dina masalah pangwangunan. Ieu nu ku urang kudu digarisbawahi sabab kan muludan teu kudu aya hasilna kanggo anggoen dina sadidinten kanggo urang dina kagiatan kahirupan sabab dari nikmat mah urang teh geus dipukruk ceuk nya tinggal syukuranana naon urang kamari kan wah seantero negara Indonesia hingar-bingar bersyukur dengan 80 tahun Indonesia merdeka nikmat merdeka teh nya Bu tiasa ngalaksanakeun berbagai macam aktivitas coba dalamun dijajahkeun mah moal tiasa kieu ketirnya ceuk sieun teu acan bom ting beledug wala eueuh lah lompatan tuh kana ceuk bom mah sorana ge bau cenah. Indonesia merdeka, bebas berekspresi, bebas beraktivitas. Malah negara orang mah ditakdirkeun teh ceuk beunghar deui. Matak tinggal kadaekna ye. Nu kudu ku urang diperhatikeun teh. Sok ece nya ceuk Amerika negara urang mah kepingan surga. Ceuk Jerman lain laut kolam susu. Ceuk negara sejen baladul amin negara yang aman. Terus deui aya nu nyebut Jamrud Hatulistiwa, aya nu nyebutkeun kota Intan Garut oge tuh indah urang teh sagala aya. So laut panglegana, lauk panglobana, tatangkalan panglobana, leuweung panglegana. Naon nu ditancepkeun di Indonesia nu teu jadi? Nya Bu, alhamdulillah. Malah emas aya, perak aya, perunggu aya, besi aya, nikel aya, minyak bumi aya eueuh nya. Timah aya, nikel, nilep, nyang hunyar, nyang ngigir aya di urang mah. Naon atuh ngakibatkeun urang teu maju? Pantesan Rasul pernah mengingatkan kasadayana sahabat setelah perang Badar Kubro. Naon? Aya musuh nu gede nu bakal ngajadikeun urang lemah nyaeta hawa nafsu. Betul apa betul? Sok aja Dajjal mama paling hese mangalawan dirina sorangan. Betul apa betul? Sadayana ge satuju sabab aja kurang-kurang mah dina diri urang teh pagaliwota ecenya aya positifna aya tapi nu bututna oge aya. Lamun ku urang teu dijejehkeun, teu diluruskeun, teu diarahkeun, loba jalma nu teu maju-maju karena teu bisa ngelehkeun diri na sorangan, teu bisa ngalahkeun diri na sorangan. Betul apa betul? Tah ceuk kolot mah tilu hal nu matak urang teu maju padahal urang geus teu dijajah eueuh Belanda geus mulang. Sieuneun eueuh kurang Indonesia teh sieuneun Belanda teh. Jepang geuning eueuh nya nu 3 tahun setengah ge kan badagong Jepang teh nya. Coba leutik paretet galak eueuh nu ngomongna pasuka kuda kukira kuda ba sakukuda teh hura galak sia teh balik tapi nya Bu eleh ku urang matak aya nadom roti potong roti pakai mentega Nippon sudah mati Indonesia merdeka cenah. Tapi ternyata musuh geus eueuh aya nu nyaliara kana diri nu ngajongklokeun kana diri nu ngakibatkeun diri teu maju-maju nyaeta hawa nafsu. Ceuk kolot maya tilu eueuh turunan si hawa nafsu teh 3M eueuh. Nu kahiji naon males, nu kaduana marah, nu katiluna naon maksiat. Tah ieu nu kurang kudu diperhatikeun teh ya Allah cenah. Males matak cek katerangan abdi baheula keur sakola agama eueuh nya sok dipapatahan ku guru abdi ku Pa Unang Kamaludin ku Bu Empit ku Bu Emin ku Pa Maman ku Pa Oco wios diterangkeun tama guru abdinya ceuk. Sok aya dina geuning baheula mah sok nulis hot eueuh nulis anu dialus-alus teh geuning al-kaslu daun males teh panyakit eueuh tong diantep
nyaliara dina diri eta teh bakal jadi penyakit kronis nu matak ngajadikeun urang teh ngabeung bleu we cenah. Lamun saur Abah Ano mah urang teh loba teuing hawa taneuna nu males mah cinukul we cinukul cinukul batur ngaji cinukul batur salat cinukul batur maca Quran cinukul batur gawe cinukul carinukul mata gelarna teh juhein naon cenah juhein teh juara HS internasional pasukan hudang berang tukang HS ingin sukses cenah kia bari moyang lah bae presiden mah geus aya ieu lah bae jenderal mah geus aya ieu hayangna teh naon hayang we dibere telat we mere ulah RT kasarengnya mana cenah geura cairkeun BLT teh tuh di Irian Jaya mah da geus kan jauh bedanya. Matak budaya malas ini berbahaya. Tina malas bakal muncul disebutkan kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti, kutu kurang tulus, kuman kurang mandiri tuh nya ya Allah. Malas mah sanajan segala aya, masjid aya, madrasah aya, kiai aya, mingguan aya, bulanan aya, kegiatan madrasah aya, kegiatan pesantren aya. Da kusaba malas sepi we sepi. Masjid megah jerona tinggal sajadah, masjid mentereng jerona ngan ukur hordeng, masjid energik juga antik di jerona ukur jangkrik, masjid cararaang di jerona ukur gaang, ukur gaang, ukur gaang nyembuh. Hayang boga masjid teh menang hese, menang hese. Rapat nepi ka repot nepi ka rapot nya nyeun proposal anu di Jakarta disusul bebejarek nyeun masjid bring panitia teh sakijang pinuh nepi ka acereg-aceregannya cikijang nepi ka anu cicing dina tandukna ari geus teh jelek masjid aya ya Allah atoh panitia careurik alhamdulillah kawujud oge masjid ya Allah syukuranana ge gunting pita nepi ka pajabat satasik datang kabeh dalam mur nepi ka pinuh atuh ku mobil nini rek kacai ge naik kana mobil pejabat teh ya Allah pas rek pengguntingan pita ge air mancur bola nya ya Allah digunting sambutan ge ti isuk nepi ka lohor sambutan tukang aduk milu sambutan nu ngaya keusik milu sambutan geus dibangun mah kosong tihang 14 salat subuh teh ngan aya 17 jelema 3 tihang lolobananya uyuhan eta tihang teu milu ruku sujudnya loba nu kitu betul apa betul masjid teu kaurus gerai baheula menang hayang ari geus mah jadi ya Allah panto WC sararemplak caricing ngababanding ditanya teh panto kunaon ngababanding teh aya nu napalkeun cenah Bu malah eta di pipir masjid ya Allah loba ti kotok di kapuran di buluda tulisanna teh awas tai kotok susut teh moal ilitnya ya Allah Gusti nu Maha Agungnya yuh pikasadiheun malah nu datangna oge nepi ka hesenya nu nepi ka nadoman di masjid ge frustasi naon nadomanana teh eling umat eling titah berjamaah kala sare di imam titah maca Quran kala kaweaan titah sholawatan kala katiketokan dan nyatu ya nama batur mengajajar di masjid yang ada hareupeun HP aja aduh ngajajar entah apa yang merasukimu membuat Allah eta mang gading awakna teh geus kolot teh menikot ka tingra raketnya mu eleh ku incu teh nyanyina ge lagu kopi dangdut eta geus kolot kopi dangdut teh menikot ka papuket leungeunnya api asmara yang dahulu pernah membara raket cenah semakin banyak bagai ciuman yang pertama raket terasa kembali gelora jiwa mudaku eta geus nini ge da usik cenah karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut cenah sar bunyi darahku war sakihku cenah teh ibunya
Ya Allah dikukut aya nama males teh nya. Gusti teh jam 8 beurang eta salakina teh masih kene keur ngaringkuk we di harudum sarungnya Mang Latif bari kerek ya Bu bari disamparkan teh ku pamajikanana lain nemalan ku bujur poek cenah aja meni kuat ka bau cubit geuning cubluk bitunya hitutna teh lain bau deui peurih kana panon teh geuning nya Kang hayu atuh urang ka sawah da bari cangkat lain init kalah nyanyi satu aing nyeri hudu dua aing nyeri iga tiga aing nyeri dada 1 2 3 sagala karasa sare deui we nya loba nu kitu eta tetanggana teh sarua ngahudangkeun salakina nya suka derek ini tuluikeun laguna teh opat teu kuat ngajepat 5 teu kuat ka mamana genep cokorocop asa digegelan keuyeub 4 5 genep ieu beuheung asa dicekek ku eureup-eureup cenah aja hese diajak hade teh betul apa betul matak pantas nu hayang maju mah cenah doana teh naon ece Allahumma maksakeun wa keureuyekeun ulah males cek matak dini abdi mah kan ibu lain bade ria ieu mah abdi kan resep make virus cek nini abdi kieu Usman kahade eta batu ali virus teh aya ciciren ena sehat jalma nu alus mah nu teu males mah make virus teh pipi urus pipir urus ulah ieu mah ari dangdan satakar kabak eueuh nya waduh eta halis dibetot nepi kana punuk eueuh nya malah bulu panon ge meni dicentik-centik eueuh da bisa pake nenen kulub hui sakilo eueuh nya pake kulub sampai sakilo eueuh Allah dangdan mah meuni abu cuy komo lamun rek make senam eueuh nya rek make senam geuning aduh ni tampilan teh meuni asiknya da bade gerak malenggang patah ngalenggang bica ari banget mah diurus meuni sarareungit eueuh nya minyak kolonyo ge 2 jalikan eta teh dipake teh nya nah ari di imah eueuh teu kaurus kamar hareup pinuh ku tilepaneun geus sagede gunung galunggung tah kamar tengah pinuh ku seusehaneun geus ngagunung sagede gunung Sawal eta kamar tukang eueuh gerohaneun seuseheunun eueuh nya senok gelas can anak kucing anak titit anak hayam keurapat eueuh di WC teh malah ya Allah eta dina tempat dahar paburisat eueuh nya tudung saji muka sugan teh samel eueuh tai kotok cenah ya Allah siga kapal pecah ini teh manehanana mah senam eueuh lain teh meunang da abdi geus sok diulem kuno senam jaba budak geuning sare keneh di imah teh Gusti make pamper anu geus 10 kali kiih geus ngagayot kieu jaba yeuna teh eueuh geuning adai siga sihungannya inungna mah motah we eueuh di lapang ari budak hudang meureun inungna mama Dede sendirian takut dilodok entok mama takut itu ada hayam jago mau membinti mama di mana nah ini aku mah ini asli bukan eho nyusul eta budak ya Allah nyabu karunya jabah kakara anyar budug eueuh nya pemper geus merosot ka handap jabah bubuligir Gusti cileuh sagegede peureup ceri ka mana teh mama cek babatuna itu tuh aja tuyul lepas cenanya mata ka hades sok ulah males atuh ya mah ya Allah zaman kiwari mah loba jalema teh resep keneh nampak matak jawabanana supaya urang teu males teh naon eueuh abdi mah sok ngomong hareupeun kolot supaya urang teu males da kudu dilawanan ku KDM eueuh
ngan KDM teh keur abdi mah ceuk kana kudu kuat dohir batin, kudu kuat iman jeung takwana, kudu kuat jasmani jeung rohanina. Nyang hareupan kondisi sapertos kieu ulah sok epes meer ngeplek kejawer ngadar jangjang kumeok memeh dipacok elehan kudu wedal kudu kandel kudu mundal. Komo deui dina zaman kiwari aja neangan perekonomian teh rada hese loba krisis aja loba krisis nya ce. Ina urang aduh sagala mung ngaramet mung ngarit pare mung ngarit jukut mung hayang teh cicing we bere ngomong lah KGBL teh cair. Sakedeung ge beas meunang. Aya naon deui tinggal cicing adeu karikian aya moe kuku aja nya. Ari beteung lapar memang beteung bisa diajak padami. Hei beteung ulah waka laparnya engke ngadaguan beas. Ulah waka hayang jajan engke ngadaguan cair. Mal bisa beteung mau ngalpoe ge kudu dieusian. Matak cekolot mah urang teh kudu rajin kudu kuat tah dohir batin urang. Dekna naon eueuh dina kondisi urang sadayana supaya teu males teh dekna naon kudu daekan. Daek jeung daekan. Mata kening cekolot baheula mah sok sing daek pepelakan meh pepelak-lakan. Anu ngoprek pasti nyapek, anu ngakal pasti ngakel. Sok sing samiliar sabab cicing wae mah samilieur cenah. Laung ngalpoe teh mah hoyuh we parasea digawe henteu lalaki ngomong awewe ngomong dua-duana ngomong. Lalaki molotot awewe molotot dua-duana mah lolotot. Lalaki ngagabrug awewe ngagabrug dua-duana silih gabrug silih gegel silih teureui nepi ka tinggal sukuna we ngagoler duanya. Mata kudu rajin aja geuning kolot baheula mah nya ya Allah ngadidik kurang teh ulah ogoan betul apa betul tuh ibunya. Matak nu kahiji teh kudu kuat kudu daek nu katiluna ce emna teh tina KDM teh ceuk abdi mah naon motekar mandiri minimalna makan mandi sendiri. Ulah wae hayu nuturkeun batur teu boga kreativitas nya beuh. Matak betul saur gubernur urang mah kudu aya kearifan yang lokal. Sok di dieu resepna kana tani budak urang ge sina di Al-Azhar. Dat ku tani ge bakal jadi beunghar sina jadi insinyur pertanian. Lamun urang bagian ngolah aya bagian produksina geuning ecenya. Da seueur jalma-jalma anu sukses tina pertanian jadi jelema hebat betul apa betul ibunya. Termasuk ada seorang presiden Amerika yang dia itu ibu lain ti golongan pengusaha lain ti golongan inohong tapi naon beliau adalah juragan kacang ibu. Naon ibunya Nicky Carter kalau salah atau apalah ibunya punten bisi salah ngalana. Dia itu ibu sadayananya tuh jadi sok urang teh budak teh sina mandiri da ternyata ece kieu lamun budak digedekeun dina manja dina diogo ece matak abdi di beberapa tempat nyarios ibu KHD di masyarakat ulah sok aya pengklasifikasian sok aya kieu lamun budak nu beunghar turunan nu beunghar alah ku masyarakat teh meuni diogo dinangna nengnek meuni liri barat nangeui nog beubeuremna. Malah lamun tampil ge di panggung jelema teu boga mah sakali nu beunghar mah genep kalinya da sabab cenah kabeuli baju kabeuli saragam jaba merena teh panglobana. Ya Allah urang saruakeun sabab di mana-mana budak loba teuing dipuji loba teuing diogo loba teuing dinangna nengnek eta moal jadi budak nu alus geus gedena moal mandiri bahkan sombong nu gedena betul apa betul. Oke ibu kahade bisi aya jelema leutik jelema teu boga jelema biasa ulah sok dikesampingkan ulah sok disapelekeun kan sok loba anak menak mah ceu mentas galon ge meuni reang kabeh dede hati-hati takut jatuh ya de ya aduh hati-hati budak teu kablok mah ceu nya sabuge diantep kahade bu budak teu boga budak turunan biasa cenah bapakna lain jelema bener budakna dihina dinista dianiaya bisa jadi dendam sia bu nya bu sok loba jelema teu boga ku sabab dinya nyeri dina hatena deleukeun aing geus gede rese aing mah teh riweuh aing mah naon teh dipikanya ieu
Matak ibu sadayana urang oge sok ciptakan lingkungan yang baik siga di masjid siga di madrasah bere kesempatan budak urang sina maraju. Betul apa betul? Sok ibunya ulah sina males sina semangat ibu. Da ayeuna mah geuning karaos ibunya barudak maju teh kunaon dengan potensi diri. Nah aya nu bisa jujur nepi ka jadi sarjana na menang beasiswa kusabab hafalanana tuh kreativitas nanya bu. Aya budak nu jujur nepi ka jadi tentara na tina naon tina olahraga na tina seni na matak budak urang ece arahkeun sina jadi jalma-jalma nu sukses. Amin ya robbal males. Nu kadua naon ece marah-marah tak kahade ece jaga urang tekan keur muludan ecenya. Rasul pernah ngawurukan ka para pemuda la tagdob parodada miroron kola la tagdob jangan mudah marah jangan mudah marah. Da nya atuh ece rumah tangga nepi ka paburantak siga samang kakak tincak rumah tangga awet rajet recet siga anak bancet kata tangga ngagandengan loba piring tingkah layang kusabab naon kusabab amak ecenya. Mata kahade cenah ece ulah babari emosi ulah babari kapancing ulah babari kasulut ulah babari terkena adu domba sabab cilaka geus ngamak mah ece rugi moal aya nu ngamak untung moal ece. Sok matak cek katerangan nu pasea mah nu ngamak mah nu menang nu eleh oge duanana pada rugi. Betul apa betul? Nu terakhir ibu nu matak ngajadikeun urang hirup teu maju teh naon maksiat doraka dosa teh ibu. Sabab jalma nu tukang dosa siga abdi nya bu. Jalma nu tukang loba doraka eta teh bakal jadi penghalang barokah. Rezeki ge hese barudak ge kurang soleh kahirupan oge loba masalah ibunya hirup teh sengset jeung sengset matak mugia ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ku ngariung urang dina ieu wengi sing jadi wasilah urang semangat urang tidak mudah terprovokasi oge mugia urang sing bisa dibersihan dosa-dosa urang. Amin ya robbal. Sabab cekolot cenah ngaji teh liri ibarat lamun dina mobil mah dicun up ibu dina motor mah dicun up sok ibu mobil bekilila dipake mah ece majuna ge hese sorawe brang ngebul ece nya nepi ka anak hayam modar opatnya tapi ngeyetet ece dibere nanya teh dijemput dicebutnya ditincak ge ngiridit cenah ece nya tapi ternyata dengan dicun up mobil jag-jag deui urang oge ku ngaji mugia urang sing bersih tina dosa perdosaan dosa soca dosa irung dosa biwir dosa hate dosa panangan dosa sampean ku dongkapna ka pangaosan sing jadi hamba-hamba Allah nu uih ti dieu hampang himping dina ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.